Nyata satu neng, izin kuda tanggi, yang ke orang bebeja ke mandor AA, abah dekas bon kermecer acuk ngaus mah. Era naon eta kutang breng-brong kitu ya aloh. Tuh neng, geus gandeng era. Naon ngalawan? Ampun neng. Kunaon maneh cap euy. Pasea man. Atuh bale dog dewa kahayang sakti. Sieun aing. Sieun, itu kadi nyarita kumaha ieu caritana Allahu Akbar. Cing kumaha? Pasea man. Pas ya juga majikan. Heeh. Nikmat maneh jang euy. Sok nyarita kumaha cap maneh eta mimitna bisa pasya kitu Allahu Akbar. Pernah teu meuli baju man. Eta teh terus di kumaha maneh cap? Dibendur ku baskom. Oh, meni nikmat kitu eta pasya. Dia dibendur ku panci. Ku panci. Terus kumaha deui cap? Moal poe aing pasea wae Kumaha man. pasya Allahu Akbar meni nikmat Gusti nah abi teh pasya-pasya mang tahun-tahun rumah tangga. Terus kumaha deui eta nu nikmatna we bejakeun ka aing mah cap kumaha teh? Edan sia man. Pasya ungah poe pedah naon itu? Kadah teu dipangmalikeun baju. Baju keur naon? Keur ngaos. Oh, hayang baju keur ngaos enggal kitunya. Oh, Akbar. Heueuh cap atuh. Bagja maneh mah bisa pasea aing mah encan jeung pamajikan rumah tangga can pasea. Aing mah hayang geus maneh cap. Edan. Masalah teh. Aja dong di dia sialan kurang tong. Asuh,